Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu acana manggu urang sami-sami panjatkeun puji sinaring syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngaparkeun nikmat ka urang sadayana. Insyaallah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahmi dugi ka urang mulina dinten ieu biasa dipanglawengkeun salagi-lagi kalayan rahayu selamat. Tepangkeun wasapun agdi area pogiah simkuring ngagem pancen janten panuju catur. Teu hilap ngahaturkeun nuhun kapara pangjejer serta pamilon anu parantos kersa hadir dina dinten ieu. Ieu kumpulan kanggo medar sareng ngalaksanakeun diklat kangge kelas 10. Ukituna supados teu ngalongkong kana waktos, hayu urang sadayana buka ieu sawala kaosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para panggejer sareng pamilon anu kusimkuring dipikeun hormat satu acan mincak kana acara anu salajengna supados teu disaha-saha simkuring bade nepangkeun siji panggejer anu bade ngadugikeun ka mangdangna. Panggejer nu kahiji nyaeta Pade Panji salaku pembina PKS. Ngahaturan Pade Panji, hatur nuhun ka Pade Panji, mangga ayeuna arurang regepkeun ka mandang ti ketua PKS nyaeta Asani, mangga Asani. Hatur nuhun ka Asani sareng Pade Panji anu tos ngadugikeun ka mangdangna sae kacida naon rupi anu didugikeunna saalitna parantos muka pandangan urang sadaya. Nah kumaha diayakeun acara diklat teh? Urutkeun mantena diklat teh mangrupa diresmikeunna jabatan. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawartosan kanggo pamilon anu bade tumaros. Ngan ukur kanggo 3 urang dina ngadugikeun parantosan kedah ngacungkeun pananganna jeung entong gegerowokan. Mangga nu bade tumaros. Nya hatur nuhun kanu Epa anu tos ngadugikeun parantosan kirang langkung acara-acara anu dilaksanakeun. Mun maraneh jadi anggota PKS bakal didugikeun ku Asani. Mangga ngahaturan. Hatur nuhun ka Asani anu parantos ngawelaran parantos ti Epa acara-acara PKS dah anu bade dilaksanakeun hanjaga gerbang sareng gatur lantas wae salebihna meureun bakal aya acara-acara nu leuwih. Teu karaos ieu acara teh parantos lengse. Alhamdulillah ieu acara teh dikawit dugi karengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Ukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasangan alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panuju catur sareng sapara kancana neda dihampunten anu kasuhun jeung aya cariosan-cariosan oge parios anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadayana. Mun sakituna anu kapihatur hatur nuhun kana parhatosana ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.